wabarakatuh. Yuli siang adi kumaha kabarna dinten ayeuna, mudah-mudahan anjeun bakal tetap sehat di tengah pandemi corona. Aurang parantos nyiapkeun seratan berita anu menarik pikeun anjeun sareng kuring populasiana ieu jurnal genep berang. Warta munggaran nyaeta pemerintah negaskeun yen dina akhir tahun ieu bakal aya vaksinisasi anu patali sareng wabah COVID-19. Sakumaha 3 juta warga diperkirakeun nampi vaksin tahap awal. Nanging penyedia vaksin bakal diprioritaskeun pikeun aranjeunna kalibet dina sektor kesehatan. Pemerintah balik pikeun ngayangkeun informasi anu aya hubunganna sareng vaksin anu diperkirakeun janten ubar mujarab pikeun ngungkulan pandemi COVID-19. Pupuhu Panitia Penanganan Covalent Airlangga Hartanto nyatakeun yen dina akhir tahun ieu 32 juta dosis vaksin bakal dilebetkeun. Nanging sateu acan dipasihkeun ka masyarakat, pemerintah bakal mastikeun keselamatanna ngalangkungan BPOM. Nanging dina tahap awal prioritasasi vaksinisasi dilakukeun ka warga anu kalebet dina sektor kesehatan saperdos dokter sareng perawat. Ayeuna pemerintah parantos ngalaksanakeun rute vaksinisasi. Informasi salengkapna bakal ditepikeun nalika vaksinisasi sayogi. Kalebet harga vaksin pikeun jalma anu bakal imunisasi secara mandiri. Informasi ieu oge mangrupikeun panutupan program urang ayeuna. Kuring hoyong ucapkeun wilujeng ka diri kuring. Salam ti jurnal Aurang genep berang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.